Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring dina acara ngadongeng di channel Kang Tile Official. Anu mana dina kesempatan ayeuna Kang Tile baris nyandakeun hiji carita dina jejer carita Samemeh Bandung Diduruk. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Satu acana Kang Tile medar ieu carita tong hilap kanu nembe mendakan ieu channel di like, di share, sareng di subscribe. Hatur nuhun. Sumangga mitra urang kawitan ieu caritana. Kasugri kaum dangu. Cicadas teh wewengkon padumukan anu aya wetaneun Kosambi tahun 1846 sataun sabada proklamasi kemerdekaan RI. Kota Bandung acan bener-bener aman. Anu jadi sabab tentara sekutu datang ke Pulau Jawa. Maksud namah pajah rek ngarampas senjata-senjata bogana Jepang anu geus eleh perang. Tapi Belanda milu ngabonceng kepentingan. Ceuk Belanda, Indonesia teh masih milikna Belanda. Jadi sabada Jepang talu ke pasukan sekutu, Indonesia kudu diserenkeun deui ke Belanda. Urang Bandung teu suka. Kitu sababna sacara rarancepan para pajuang Bandung hayang ngagagalkeun ieu rencana. Harita ka kota Bandung oge pasukan sekutu teh geus asup. Geus kumawasa nya ari dongeng maranehna mah pajah rek ngajaga keamanan dina mangsa peralihan. Tentara sekutu teh gabungan ti sawatara negara Eropa. Inggris, Belanda, Prancis dina Perang Dunia Kadua gabung pikeun merangan Jepang anu ngajajah Asia. Ku pasukan sekutu Jepang kudu diperangan sangkan ulah kumawasa. Nya cenah ulah ngajajah Indonesia ngan jiga anu geus diterangkeun di luhur mitra. Belanda salaku anggota pasukan sekutu boga kepentingan sejen. Nya eta hayang ngumawasa deui Indonesia. Hayu una urang ngengkleng dagangan deui. Ceuk mangkarna urang gading Masjid Cicadas. Mangkarna teh sapopoena dagang bumbuahan. Buah naon anu didagangkeun? Nya kumaha usumna we? Mun di Garut keur pareng usum jeruk pangkarna dagang jeruk Garut. Lamun di Garut keur usum kesemak nyamang karena oge dagang kesemak. Usum gedang dagang gedang. Usum buah dagang buah. Maksudna teh buah mangga. Dagangna kakaler deui Bapak. Jang una tumanya kemangkarna teh ngabapakeun. Padahal lain Bapak pituin teu ritual akhir deui. Jang una teh budak pamulung. Bareto dina tanggal 14 Desember 1845. Wewengkon Cicadas dibom ku pesawat tempur pasukan sekutu. Naha Cicadas make kudu dibom pada lain markas militer. Kusabab di Cicadas harita kapanggih loba pajuang anu ngalawan sekutu. Kapanggih nama ku bangsa sorangan. Maraneh narido jadi mata-mata asing asal dibayar. Basa Cicadas dibom. Loba imah rakyat anu kahuruan, tapi loloba namah toko-toko di sapanjang jalan raya anu ancur ku bom teh. Toko anu aya di sapaparat jalan dolobana boga pangusaha Tionghoa. Munasabah lamun loba urang Tionghoa anu palastra katinggang bom teh. Bangsa pribumi oge sarua jaradi korban bom.
Salah sahijina nya kolot-kolot najang una, indung bapa najang una. Indung bapa najang una buburuh di toko bangsa Tionghoa. Buburuhna salaku babu, basa bom murag kana suhunan toko kabeh pangeusina palastra, kajaba jang una anu salamat, kitu ge baritatu katinggang sesemplekan kenteng, sirahna doang tepi kapitak. Kumangkarna ditulungan, diurus di aku anak, diajak mantuan dagang bungbuahan, dagangna ditatanggung, dagangna kawawangkon Damarkasi, nu disebut Damarkasi teh wates pamisah. Wates Damarkasi teh diantarana nya jalan kareta di Pelebah Cikudapate, ti wates rel kareta Kakaler eta di kawasaku pasukan sekutu, ari kakidulna di kawasaku RI. Padumuk anu aya di kiduleun rel kareta teu sagawayah laresup ka wewengkon Kaler. Kakara meunang lamun aya idin khusus, sabalikna ari pikeun sekutu mah bisa laresup ka kidul. Ngan tetep maranehna kudu ati-ati, sabab lamun bantrok jeung pajoang RI nya kana bahayana oge. Mangkarna kaasup anu boga idin resmi ti sakutu pikeun ngulampreng dagang bungbuahan ka wilayah Bandung Kaler. Mimitina mah sok diawaskeun sacara kekep, ngan kusabab mangkarna mah katingalina ukur tukang bungbuahan, pangawasanana oge jadi longgar. Ongkoh da urang Inggris baru tuheun balanja bungbuahan, maranehna butuh gedang, maranehna butuh buah mangga, komo kana jeruk Garut mah raresepeun pisan. Sabenerna bisa bae ngahaja balanja ke pasar baru, bisa bae belanja ke pasar Kosambi, tapi da pasar anu dua ieu teh asup wilayah RI. Maranehna leuwih resep didatangan ku tukang dagang ka wewengkon Kaler, batan kudu datang ke pasar. Kitu dina umumna mitra. Tapi teu kabeh kitu. Lamun pareng kontrol mah pihak sekutu oge sok ngulampreng ka wilayah Damarkasi kiduleun rel kareta. Kasugri kaum dangu. Jang una anu harita umurna 15 tahunan, tugasna nananggung dagangan. Mangkarna mah purah gogorobokan, nya natawarkeun dagangan. Basa ngaliwat ka jalan Jawa, digeroan ku opsir sekutu anu aya di pos jaga. Jang una mah rarempodan da sieun dicangkalak, ukur mangkarna anu tenang mah. Hey, come here. Cek serdadu sakutu teh, nyau bangsa Belanda, nyau bangsa Inggris atawa Jerman. Da beungeutna sarua bule, da basana oge teu pati beda. Bari rerempodan jang una nanggung bawaan kahareupeun pakarangan kantor jaga. Mangkarna nuturkeun tukangeunana. What is this? Kesemek, Tuan. Tembal mangkarna. What is kesemek? Nya sabangsa bungbuahan we. Ceuk mangkarna deui. Tapi serdadu anu pakean loreng teh kalah pungak pinguk. Keur kitu rentang-rentang anu datang. Ieu mah bangsa pribumi pakeanana oge biasa. Maksudna teu make seragam militer. Was is losir? Ceuk si bangsa pribumi teh. It's most of coven. Ceuk si bule. Si pribumi nyamperkeun tanggungan bungbuahan. Mangkarna ngabebeskeun dudukuy samakna. Si bangsa pribumi hayang nitenan beungeut mangkarna, tapi anu rek diteutepna babalieuran. Eta dagang naon bae? Ceuk si bangsa pribumi. Bungbuahan san? Ceuk jang una bari kikiplik beungeutna ku dudukuy, beungeutna pinuh ku kesang. Nyaho maneh ku dagang bungbuahan. Tapi bungbuahan naon bae? Ieu si Tuan teu apaleun naon ari kesemek. Ceuk si bangsa pribumi bari nyingkaban tutup tolombong. Kesemek luhureunana anu diteundeun dina cecempeh diturunkeun heula.
Geuning eta aya jeruk. Jeruk Garut lain. Sumohon. Nah atuh ditundun di luhur moal dijual. Gumading kene bapak. Isin ngecalna. Ceuk Jang Una. Si bangsa pribumi bebeja ka si bule anu bajuna loreng. Cenah dina tolombong aya jeruk Garut, tapi acan asak bener. Masih setengah asem, setengah amis. Good, it's Mang Sure. Ceuk opsir bule. Hate mangkarna lelenyapan mitra. Basa si bule malah beukeun jeruk anu masih keneh asem. Ngan manehna teu bisa ngahalangan. Basa si bangsa pribumi teh milihan jeruk. Jang Una oge sakareretan melong ka mangkarna bari paromana semu hariwang. Cukup sakituan. Ceuk si bangsa pribumi nyarita namah ku basa Jerman campur Belanda. No, good. Cukup cenah sakitu ge. Jeruk 3 siki anu lamun sakilona aya 7 teh dianterkeun ka si tentara bule. Jeruk Garut ukuran baradag sakitu mah. Nya mayarna oge nya si bangsa pribumi tea. Beres eta Jang Una ngangkat tanggunganana deui, rek ngabengkot deui. Ari si pribumi kabireungeuh nilik-nilik deui mangkarna. Ngan weleh teu bisa mireungeuh beungeut da dudu kuy mangkarna ampir mabes nutupan tarang, nutupan irung. Beres nu balanja Jang Una gagancangan nanggung daganganana. Untung teu diborong kabeh bapak. Ceuk Jang Una. Ulah waka bunga. Kumaha mun eta jalma milih jeruk anu penting? Ceuk mangkarna. Duh, hayu atuh gewat urang nepungan Mang Jojo. Ceuk Jang Una nanggungna setengah rusuh. Tong gancang teuing biasa we. Nah, Jang Una heraneun. Mun maneh ngabengkot rusuh, batur curigaun. Tembal mangkarna bari geus gogorobokan deui natawarkeun ka sabab. Kasugri kaum dangu. Anjog ka jalan Sunda mun ayeuna mah. Jang Una digeruan ku lalaki tengah tubuh anu keur sasapu di pakarangan. Aya buah naon bae, Jang? Cenah. Jang Una nurunkeun tanggunganana. Malah tekung silila najan teu dititah oge muka eusi tolombong. Tadi di pos jaga aya anu balanja jeruk. Aing salempang jeruk anu urang kabawa. Ceuk mangkarna. Ye, maneh mah gagabah. Ceuk anu bieu ngageruan teh. Nya kumaha atuh maknya dicarek? Aya bangsa urang anu kakarata kana tolombong mang. Ceuk Jang Una kanu bieu sasapu teh. Maneh apal karena jeruk mana nu diasupan surat? Apal. Sok atuh ceang ku maneh. Mangkarna milihan jeruk hiji-hiji. Iya alhamdulillah. Ceuk mangkarna. Jalma anu tadi sasapu teh carita namah meuli jeruk 3 siki. Tapi jeruk anu tadi dipilih ku mangkarna teh geuwat ditaliti. Tetela di jerona nanceblogam sagede patlot sauted. Cenah di jerona bolong tah dina bolongna. Tah dina anu bolongna eta aya surat. Kudu tepi kasih uha. Ceuk mangkarna. Pasti tepi. Syukur. Ceuk mangkarna. Tapi di kantor militer aing papanggih jeung hiji jalma. Teuing saha ngaranna anu jelas kungsi aya di kesatuan urang. Ceuk mangkarna. Nu nyekel sapu ngahuleng jiga anu nginget-nginget. Si sahanya. Teuing ngan anu apal mah aya daging jadi dina beheungna ngajendel sagede kacang. Sahanya. Ceuk nu nyekel sapu. Teu katutuluyan bisi dicuriga ku umum. Maklum ieu teh wilayah pendudukan tentara sekutu. Hayu sia Una. Ceuk mangkarna cengkat. Bring arindit kakidulkeun. Tapi angger anu nanggung bawaan mah Jang Una. Mitra kaum dangu. Mangkarna balik ka Cicadas. Jang Una tetep marengan. Ka Cicadasna teh anu dijugjug mah kebon kangkung. Aya Mang Ekem anu keur usaha kana kangkung di Cibenying. Melak kangkung di ranca anu pinuh embel. Mang Ekem keur diuk di saung sisi ranca basa mangkarna datang teh. Kami datang melapor, Komandan. Ceuk mangkarna bari saluwir tabe.
Geus tong loba pancaraken kumaha hasilna. Surat tos ditepikeun ke Mang Daud. Alus. Sugan geuat kebaca ku Junaedi. Ceuk Mang Ekem. Tapi kuring aya laporkeuneun komandan. Soal naon? Daradad Mangkarna nyebutkeun mitra. Yen di markas militer sekutu di Jalan Jawa aya bangsa pribumi. Geus biasa ari aya bangsa sorangan anu hianat mah. Cirian we. Namun kuring asa-asa. Malah manehna oge asa-asa. Da kukuh maluruh banget kuring hayang nyidikeun saha kuring. Ceuk Mangkarna. Maneh kungsi mireungeuh eta jalma samemehna. Puguh ge asa kungsi ningali. Gabung di kesatuan urang. Apal ciri-cirina? Aya daging jadi ngajendil dina beheungna. Ke urang inget-inget heula. Mang Ekem ngahuleng lila. Aya jendil dina beheungna nya. Mohon dan. Kumisna nyeripit ipis. Teu aya kumisan. Kilimis malah. Iraha maneh kungsi ningali di kesatuan. Tos lami. Kinten setahun ka tukang. Saminggu memeh Cicadas dibom asana mah. Ke sahanya? Upami teu salah mah. Manehna harita laporan. Yen sekutu rek ditarik mundur ti Bandung. Oh, nya inget. Si Jejen Lin? Tah duka. Ngan pokona mah manehna mawa beja pika gumiraeun. Yen sekutu rek ninggalkeun Bandung. Mang Ekem ngahuleng deui jiga anu nginget-nginget. Mun teu salah, sabada si Jejen laporan sarupa kitu urang sakama-kama ngirim juru teli ka Bandung kalernya. Sumuhun. Balukar kirang ati-ati ngirim juru telik. Aya sababaraha juru telik anu kacangkalak ku Nica. Geus kitu saminggu ti harita Cicadas dibom sekutu. Leres komandan. Kudu ditalungtik deui si Jejen. Naon perluna manehna nyirekem di markas musuh. Ulah ku kuring nalungtikna. Manehna pasti apal keneh ka kuring. Mun kitu tita si Una senanepungan Suganda. Si Suganda urang tugaskeun jadi juru telik nalungtik si Jejen. Ari si Suganda mah budak keneh moal pati dicuriga. Ceuk Mang Ekem. Abdi ge budak keneh. Jang Una nyeleungkeung. Sabaraha cing umur maneh? Nya sababad sareng Suganda 12 tahun Sugan. Ulah kumaneh pan maneh geus ngalanto kadinya. Pasti apaleun. Teu nanaon Bapak. Malah alus ari geus apaleun mah meureun Una moal disaha-saha. Ah maneh mah bandel. Tong ku si Una. Aing nyaho ieu budak hayang melespati ka sakutu alatan indung bapana palastra dibom. Ceuk Mang Ekem. Ngadenge omongan kitu. Jang Una bangun anu hanjelu. Hanjelu teu diidinan ngalaksanakeun tugas jadi juru telik atawa mata-mata mun ceuk basa ayeuna mah. Tugas maneh mah teangan si Suganda. Biasana sok kukulunuan di pasar. Ceuk Mang Ekem. Jang Una nurut kana parentah. Kukumaha bae oge Mang Ekem teh komandan sektor mingpin wilayah Kiara Condong. Kasugri kaum dangu. Jang Una lempang mapai kebon kangkung nuju ngaler beras ka Cicadas. Perih Jang Una mireungeuh Cicadas teh. Ti heula sataun anu kaliwat. Cicadas teh dibom ku sekutu. Pasar Cicadas ancur kahuru, ulasan toko urang Tionghoa sarua ancur katinggang bom. Indung bapana oge tiwas. Ukur manehna anu salamet mah. Tiotik-an sakula warga sarua tiwas. Indung bapana bubujang di babah Tio. Babah Tio mah teu openan kana urusan politik. Da cenah kangaranan tukang dagang kudu netral.
Kapajoang teu nyatru katantara sakutu komo. Malah sabenerna mah loba mantuan. Sakurang-kurangna sok ngajual barang keperluan tentara sekutu. Harita hate leutik Jang Una mah teu satuju. Babah Tio teh cenah geus ti taun 1820-an keneh bubuara di Cicadas. Sapopoena geus ngomong ku basa Sunda pedah balelol wungkul. Campurna oge jeung urang Sunda. Padagang di pasar mah pandolobana urang Sunda. Babah Tio wauh jeung kalangan kaum perlawanan. Wauh ka Mang Karna, wauh ka Mang Ekem, wauh jeung sahabaenya eta anu tersep ka penjajah. Tapi Babah Tio mah tara ulah ilu kasasaha. Kuling mah tukang dagang hayah. Sahabai anu datang asal barang meuli pasti di ladangan hayah. Cenah. Tapi basa sekutu ngabom Cicadas. Babah Tio jadi korban sakutu anu anggotana sok balanja sembako. Ceuk nu nyararita pajah Babah Tio jeung sawatara urang Tionghoa. Toko-tokona jadi inceran bom sekutu. Bohongan cenah dedeuketan jeung para ekstremis kitu dilandina teh. Tapi sakaol deui nyebutkeun yen sekutu teu pandang bulu. Teu hayang nyaho ieu balad saha balad mana. Anu penting wilayah Cicadas teh dicap salaku wewengkon anu dieusian ku kaum ekstremis. Daek teu daek kudu jadi korban bom. Bisa bae tujuan ngabom nama ka kaum ekstremis. Ngan toko bangsa Tionghoa kabarerang kitu we. Basa Jang Una ngaliwat ka urut toko bogana Babah Tio. Toko anu tadina burak-rakan teh geus dibangun deui. Pon kitu deui bangunan-bangunan toko sejena loba anu geus dibangun. Bangsa Tionghoa mah babari baroga duitna teh. Teuing kumaha carana? Ngan anu jelas bangunan urut dibom geus eueuh tapakna. Meureun anu nyesa mah kasedih Jang Una. Toko bisa ngadeg deui tapi indung bapana mah geus moal bisa balik deui. Mitra kaum dangu. Pasar Cicadas mah ukur di sisi-sisina nu dibangun teh. Aya bom anu pas bitu di tengah pasar, ngakibatkeun didinya aya lombang badag. Jiga anu tas nyieun balong. Mun didinya kudu ngadeg deui kios pasar, lombang kudu diurugan heula. Jang Una leumpang di tengah pasar, mipir-mipir taneuh anu ngewag katinggang bom. Geus beurang mah pasar teh mungguh ti iseun. Geus loba kios-kios anu kukud. Jang Una rek ka mana? Kadengi aya anu nanya Jang Una ngalieug. Aeh Wakanta. Ceuk Jang Una. Wakanta tetangga di gang masjid mapahna kundang itu. Di kopeah buludru hideung, dina bahamna nyerebung haseup. Wakanta mapahna bari udud padudan. Ari kundang itu lain pedah geus rempo. Tapi basa aya serangan bom sampean Wakanta kapetelan bubuk mesiu bitisna tatu. Cenah Wakanta teh harita nembe ngaulang di SD Gadis Jalan Cikutra. Nuju mapah di jalan, ana beledug teh bom bitu tetebih ti anjeunna. Una ka mana bae? Asal lawas teu tepung. Ampurannya wa teu bisa nulungan kolot-kolot maneh. Oge teu bisa nulungan maneh. Padahal samemehna wa geus ngadenge beja. Cicadas eudeuh dibom saurna. Wah harita nampi wartos ti saha? Ceuk Jang Una. Ti si Jejen. Ngan wa teu percaya. Ti Mang Jejen. Ari anjeunna nampi wartos ti saha? Tah wa teu tetelepek harita teh. Ongkoh dina kayan kacau kitu mah jalma teh loba anu ngajauhan ieu tempat. Wa nyangka Jejen kakaburan milu ka Jangkarna ka Bojong Soang. Jang Una kungsi nampa beja. Cenah bapa kukutna kungsi kakaburan. Tapi da teu kungsi cacarita kaburna bareng jeung Kang Jejen. Atawa bisa jadi bener ninggalkeun Cicadas jeung Kang Jejen mah. Ngan pan bapa kukutna kungsi nyarita. Inget-inget poho ka Mang Jejen teh.
Malah ngarana oge teu nyaho, ukur apal pedah sakesatuan. Tapi da teu wauh bener, kakaranyahona oge tadi di bejaan ku Pak Ekem di kebon kangkung. Jeung jangkana ge geus lila tu panggih. Sibuk usaha kana bungbuahan kitu. Saur Wakanta. Laras Wa, malah pan saban icalan ge sareng abdi. Kalan-kalan icalana teh kanu tebih. Tembal Jang Una. Pantes atuh. Saur Wakanta. Tekung silila. Wakanta amitan, cenah mah edeuk ngalongok balong dihantap. Wakanta teh salian tingaulang, gaduh balong dihantap. Kacip tamapai galengan sawah kundang itek. Ceuk pikir Jang Una. Tapi keheula wate asa-asa. Wakanta teu tulus ngalengkahna. Aya naon Wa? Sabenerna tadi asa mireungeuh si Suganda. Bogoh abdi saja nepungan manehna Wa. Di mana ayeuna? Tah, anu uwa asa-asa teh. Si Suganda keur leumpang bareng. Nya titingalian mah bareng jeung si Jejen. Tapi teuing nya henteu mah. Pan geus lila waktu panggih jeung manehna. Ngadenge ieu beja, Jang Una ngahuleng. Tapi bisa nya sabab si Suganda teh panan alona si Jejen. Baru kitu Wa. Oh, maneh kakaranyaho. Mitra kaum dangu, ngan ku sabab caritaan Wakanta oge ukur saliwat jeung teu karasa penting keur ukuran Wakanta. Atuh Wakanta teu mireungeuh kana robahna paroman Jang Una. Malah tepikeun ka ngaleosna, Wakanta mah teu merhatikeun roman beungeut Jang Una. Nya kitu kadi aya Mang Jejen anu ceuk Mang Ekem kudu ditalungtik. Ceuk Jang Una dina jero hatena. Jang Una neundeun perhatian anu daria. Naon patalina antara Mang Jejen jeung Suganda babarengan. Dumasar kana rasa kapanasaran ieu. Tungtungna Jang Una ngulincer ka saban juru pasar. Tujuanana eudeup neangan Mang Jejen jeung Suganda. Menang sababaraha balikan ka Karaka Panggih. Duanana keur ngalobrol di sisi walungan Cicadas. Rada nyingkur dina tukang ngendapuran awi. Jang Una darencepan ngadeuketan, manen hayang nyaho obrolan eta jalma dua. Made geus sabaraha kali ditugaskeun jadi juru telik teh Ganda? Kadenge sora Mang Jejen. Kakarasa kali. Nu bener. Sing demi. Ari tadi titah nilik-nilik naon. Pikeun sabaraha lilana. Suganda henteu nembalan. Bruk-brak we da moal daon. Pan emang ge sarua tugasna mah juru telik di kasatuan teh. Kadenge sora Mang Jejen. Suganda masih keneh balem. Kuduna mah disasama juru telik kudu silih bejakeun. Sangkan dina perjuangan hasilna leuwih alus. Ceuk sora Mang Jejen. Sabenerna abdi harita teu tugas jadi juru telik, tapi sakadar tunda talatah ka sasama pajuang. Ceuk Suganda. Tunda talatah naon? Suganda jempling. Ngan ku sabab ceuk Mang Jejen di sasama juru telik mah kudu silih tepikeun beja. Akhirna Suganda balaka. Ceuk Suganda minggu-minggu kamari ditugaskeun ku komandan sektor nyaeta Mang Ekem. Yen abdi kudu ngirim-ngirimkeun surat parentah. Surat parentah naon? Piraku Mang teu milu katugaskeun? Nya soal naon? Daradad Suganda nerangkeun. Yen saur Panglima Divisi Siliwangi Bapak Kolonel Ahmad Haji Nasution. Patelak jeung sekutu geus moal bisa disinglar. Ceuk Suganda nerangkeun cariosan Pak Nasution. Yen anjeunna marentahkeun kasakumna anggota pasukan Divisi Siliwangi, Bandung kudu dikosongkeun.
Ngan samemehna Bandung kudu di bumi hanguskeun heula. Ceuk Suganda. Jep Jarempling. Mangge apa eta mah? Bandung kudu diduruk sangkan ulah dimangpaatkeun ku pasukan sekutu. Ceuk Mang Jejen. Tah geuning Mang apal. Ngan Mang kudu ikhtiar pikeun ngagagalkeun ieu rancana. Hor, Geus kitu Mang Jejen nerangkeun alesan ngaduruk Bandung kudu digagalkeun teh. Kahiji mun tulus nyieun lampah kitu rakyat Bandung bakal katalangsara. Coba kumane bayangkeun. Penduduk Bandung teh geus sakitu weurit hirupna. Aya anu dahar sore henteu isuk. Nyieun imah hese capek ayeuna kudu diduruk. Geus ngaduruk imahna masing-masing kudu indit tinggalkeun lembur. Teuing kudu lunta ka mana sok bayangkeun kumaneh. Ceuk Mang Jejen. Pasti kalaparan. Pasti kadungsang-dungsang. Leuheung di tempat ngungsi aya puntangeun. Lamun eueuh, ceuk Suganda. Tah, geuning bade ngarti. Tapi da resiko perjuangan pasti kudu ditebus ku sangsara. Ceuk Suganda. Nu kudu sangsara pedah bajuang mah keun we tentara. Rakyat mah tong loba dibabawa sangsara. Malah tentara bajuang teh hayang nyinglag rakyat ulah sangsara. Lain kalah diajak sangsara. Ceuk Mang Jejen. Jadi kahayang Mang teh kumaha? Tadi geus diterangkeun. Yen ngaduruk Bandung ulah jadi. Kumaha carana? Rek dibejakeun ka tentara sakutu. Baruk Mamang eudeup ngahianat kana perjuangan. Ceuk Suganda. Malah sabalikna. Mamang eudeup bajuang. Bajuang jeung kapentingan rakyat Bandung. Geuning kalah eudeup bebeja ka pihak musuh. Komandan Nica geus nyarita. Musuh pasukan sakutu mah lain rakyat. Tapi kaum ekstremis cicingna pasukan sekutu di Bandung lain eudeup ngaganggu ka rakyat. Teu kudu ninggalkeun kota Bandung bari ngadurukan bangunan imah. Ceuk Mang Jejen. Jarempling deui sajongjongan. Meureun Suganda keur nimbang-nimbang naha bener atawa salah ieu pamanggih Mang Jejen teh. Sanggeus jempling sajongjongan Mang Jejen nerangkeun. Yen cenah ari pangusaha anu aya di Bandung mah loba anu teu satuju kota Bandung diduruk. Ceuk manehna lamun kajadian lumangsung, kahirupan ekonomi beuki tambah ngagejret. Rakyat anu katembeleuhan bah. Ceuk Mang Jejen. Jep deui Jarempling. Ayeuna tugas maneh lain sakadar jadi juru telik wungkul. Tapi kudu milu bajuang kumaha carana ngaduruk Bandung teu jadi. Ceuk Mang Jejen. Tepikeun ka Mang Jejen ingkah eueuh deui paguneman penting. Basa Mang Jejen rada jauh jang una nyampeurkeun. Atuh Suganda anu keur uleng ngalamun teh reuwaseun pisan. Maneh geuning una? Cenah. We ngabandungan obrolan maneh jeung Mang Jejen bieu. Ceuk jang una. Atuh Suganda beuki reuwas bae. Teu sangka Mang Jejen teh mang maneh pisan geuning. Suganda tungkul. Kumaha pamadegan maneh basa Mang Jejen nyarita kitu teh? Ceuk jang una deui. Suganda can bisa ngajawab. Geus sianat Mang Jejen teh kamari ku uing jeung si bapa katohyan. Manehna aya di kantor militer Jalan Jawa jiga anu geus dalit jeung opsir. Ceuk jang una. Suganda rumenghap. Mang Jejen teh mamang uing adina pituin bapa uing almarhum. Tembal Suganda. Dina perjuangan mah eueuh dulur eueuh baraya. Samiuk sauyunan. Samiuk sauyunan. Atawa papaling pangtekad. Ceuk jang una. Suganda ukur cicing. Uing diutus ku komandan sektor. Nya dititah neangan maneh. Suganda ngaliuk. Maneh ku Mang Ekem eudeuh diutus jadi mata-mata. Kudu nyilidik Mang Jejen. Naha cenah manehna bener bilu ka musuh. Ceuk jang una.
Suganda ngalieu ka Jang Una. Suganda ngalieu ka Jang Una. Mun bisa mah kajadian bieu ulah waka betus ka kesatuan. Ceuk Suganda. Artina, maneh udah kedatangan komandan sektor. Nyaeta Mang Ekem. Suganda unggeuk. Artina saya gak ditugaskeun jadi mata-mata indit ke wilayah kantor militer Jalan Jawa. Suganda unggeuk. Tapi kudu janji. Janji naon? Janji ulah biluk ka mamang maneh, bahaya. Suganda unggeuk. Kira-kirana maneh bakal ditugaskeun naon? Pan lamun tugasna nyelidik Mang Jejen da geus nyaho. Ceuk Jang Una. Nya pura-pura can nyaho we atuh. Ese. Ceuk Jang Una deui. Riweuh dina kapanggihna, cenah. Kasugri kaum dangu. Tur ari geus kitu mah bring duanana muru kebon kangkung ngrek mengadap ka Mang Ekem anu keur ngantor. Di hiji saung sisi kebon kangkung. Mitra kaum dangu, Jang Una ngiringkeun Suganda pikeun mengadap ka Mang Ekem komandan sektor. Syukur maneh daek nepungan kula. Ceuk Mang Ekem. Suganda neuteub seukeut ka Mang Ekem, manehna heran ku ucapan komandan sektor. Jigana Mang Ekem oge surti naon sababna Suganda neuteub kitu. Maneh teh alona si Jejen. Tapi ayeuna maneh kudu ngintip-ngintip paripolah Mang maneh kumaha sanggup. Suganda reuwaseun da buktina Mang Ekem geus apal. Canggem nun? Alus. Geus kitu Mang Ekem nerangkeun. Yen Mang Jejen keur dicurigai sabab kapanggih dedeuketan jeung pihak sekutu, maneh nu kukula ditugaskeun ngawaskeun si Jejen. Ceuk Mang Ekem neuteub seukeut. Bari tetep tungkul Suganda unggeuk. Siap komandan. Mitra kaum dangu, ngan pasosorena Mangkarna datang kadinya. Saja laporan, Nun. Soal naon? Mangkarna Bapak Kukutna Jang Una nyebutkeun, cenah para pajuang anu belanja ka toko beas di persabanen teu bisa nganjuk beas. Be, peda naonnya? Peda hutang anu samemehna acan dibayar. Rupina sanes ukur eta hungkul masalahna. Margi Mang Uju bade balanja beas bari mawa duit, angger ditolak. Ceuk Mangkarna. Kurang ajar. Nu dagang mah teu bisa kitu. Sing saha bae anu rek meuli kudu diladenan. Mang Ekem ambek. Geus kitu Mang Ekem ngalieu ka Jang Una. Coba maneh anu balanja beasna. Cenah. Artosna ti mana? Nganjuk heula kitu. Tapi Mangkarna nerangkeun mitra. Yen pangusaha toko daek mere nganjuk teh ka anggota kesatuan. Kasi Una mah teu aya anu apal pasti moal dibere nganjuk. Ceuk Mangkarna. Tanya ka bandahara. Aya duit teu jang meuli kontan. Anggota ulah kalaparan teu nyatu bisa leumpeuh teu bisa bajoang. Ceuk Mang Ekem. Kakara isukna mitra Jang Una dibekelan duit jeung belanja beas indit ka Cicadas dibaturan ku Suganda. Ngan geus datang ka sababaraha toko beas nu bogana nyebutkeun beas keur kosong. Hari itu aya tumpukan koni. Geus dipesen kurang kaler. Malah duitna Gusti heula. Sangkilang beasna mah numpuk can dicokot. Ceuk nu boga toko. Ngulincer ka toko beas sejena sarua meresabenan teu bisa ngajual beas. Ari alesana teh cenah geus aya anu mesen. Kumaha geuning kalah kieu? Jang Una bingung, Suganda oge bingung. Beas di kasatuan geus beuki ipis. Pajuang ulah tepi ka kalaparan. Kudu indit kahantap sugan patani buka sasadiaan.
Ceuk Jang Una. Tapi ceuk Suganda petani can panen moal boga sasadiaan segon. Aya ge jang maranehna lain jualeun. Jadi kudu kumaha atuh? Ceuk Jang Una. Kudu tumanya ka Mang Jejen. Nah, mang maneh usahana kana beas kitu. Ceuk Jang Una. Lain ngan uing curiga. Mamang uing bisa jadi apal naon pang nambeas jadi hese. Ceuk Suganda. Kamana neangan emang maneh ayeuna-ayeuna? Suganda ngahuleng heula bangun anu keur mikir. Ka Ciburial, sugan nyampak didinya. Ceuk Suganda. Nya bari sakalian lungtik polah Mang Jejen. Di mana Ciburial teh? Eta tonggoheun kudang mesiu Bojong Koneng. Oh, di Cikutra Kalerun Cicadasnya. Nya. Tembal Suganda. Nah, make rek neang Mang maneh ka Ciburial. Sabab di Ciburial aya Imah Aki Sanusi, bapak terena Mang Jejen. Uing hayang milu tapi kumaha mun Mang maneh apaleun yen uing teh tukang buah-buahan anu ngaliwat ka kantor militer di Jalan Jawa teh. Ceuk Jang Una. Make dudukuy we bebeskeun saret irung mah. Ceuk Suganda. Jang Una sabil mitra. Tapi uing hayang maneh maturan uing. Nya maksudna mah hayang uing ulah dicuriga we. Lamun uing ngobrol lila jeung Mang Uing maneh pasti curiga. Ceuk Suganda. Bener oge. Ceuk Jang Una. Ayo atuh. Pamustunganana mitra. Jang Una milu ka Suganda pikeun muru ka Ciburial. Ti Cicadas maranehna laleumpang mapai jalan Cikutra. Geus tepi ka wewengkon Bojong Koneng mengkol ka Katuhu. Geus kitu bangblas muru ka jalan anu mimiteuna netek nanjak. Geus rada anjog ka wewengkon pasir jalan teh mapai-mapai benteng waweg. Tah di jerona teh parag pagu gudang mesiu bogana Belanda bareto. Ceuk Suganda. Sabada Jepang asup ka dieu. Gudang mesiu dikawasa ku Jepang. Ngan sanggeus Jepang diusir, giliran sekutu anu kumawasa. Ceuk Suganda. Maneh sagalanya ho. Eta oge ceuk Aki Sanusi. Omong Suganda. Perlu sajam leuwih hayang tepi ka kampung Ciburial teh. Akhirna anjog ka imahna Aki Sanusi. Imah panggung lumayan lega. Sampurasun. Ceuk Suganda uluk salam. Rampes. Kadenge sora aki-aki taweh boh di patengahan. Torojol katepas aya aki-aki di baju kampret calana sontok diiket hideung. Manya sia ganja? Cenah. Sumuhun Ki. Sok asup ari eta saha? Pun una batur salembur di Cicadas Aki. Sok kewat asup we. Kasugri kaum dangu. Saenggeus ngobrol ngaler ngidul Suganda kakarangasongkeun pamaksudan sabenerna. Yen cenah hayang tepung jeung mangna. Nah, jagos lila tarangaran toka dio si ontohod teh. Walon Aki Sanusi. Ngadenge beja kitu. Suganda ngahuleng. Dicarekan ku Aki si tangkurak teh. Ceuk Aki Sanusi. Peda naon? Eta siga anu weureu Mang maneh make ngalamun hayang ngabitukeun gedong peteng. Ceuk Aki Sanusi. Naon gedeng peteng teh Aki? Eta gudang musiu Bojong Koneng. Urang dieu mah ngalandina teh gedong peteng we. Da peteng atawa poek teu dipikanya ku jalma luar. Ceuk Aki Sanusi. Jang Una jeung Suganda ngahuleng heula. Nah kanggo naon gudang musiu make kedah dibitukeun? Ceuk Suganda. Dasar Mang maneh we ari ngalamun teh ngalancur ka manyak harap. Omong Aki Sanusi cenah Mang Jejen nyebutkeun. Yen lamun gudang mesiu dibitukeun kekuatan sekutu bakal lumpuh. Bakal moal boga kekuatan pikeun ngagunasi ka pajuang RI. Tapi ku Aki sakabeh pamanggihna teu disatujuan. Ceuk Aki Sanusi. Jang Una hayang nalek nah cenah Aki Sanusi make teu satuju.
Ngan bae samemeh ditanyakeun, Aki Sanusi geus ngajawab sorangan. Cenah ceuk Aki Sanusi, kahirupan urang Ciburial mah geus tenang. Geus ayem, geus tentrem tibareto teu kabaud kana urusan politik. Zaman Belanda tara aya Belanda anu ngulampreng ka dieu. Da kawatesanan ku benteng Gudang Mesiu. Pon kitu deui dina zaman Jepang. Sarua tara panggih jeung Jepang, komo bari ngaganggu ka rakyat mah cenah. Tapi lamun Gudang Mesiu dibetukeun, urang Ciburial jadi korban, paraeh tak kabeh. Ceuk Aki Sanusi. Nyomacak Aki nyarekan ka si Jejen. Sanajan eta karek ngalamun oge. Ceuk Aki Sanusi. Mitra kaum dangu balik nganjang ti Ciburial. Boh Jang Una, boh Suganda jadi bingung. Ari emang maneh teh sabenerna bilu kasaha? Ceuk Jang Una. Uing ge bingung. Tembal Suganda. Harita make keprego aya di markas tentara sekutu. Boh uing, boh bapak nyangkana Mang Jejen bilu ka sekutu. Tapi naha cikeneh make aya beja pajah Mang Jejen hayang ngabitukeun Gudang Mesiu. Pan Gudang Mesiu di Bojongkoneng teh dikawasa ku pihak sekutu. Ceuk Jang Una. Ayu urang laporan we ka Mang Ekem. Hayang nyaho kumaha kamandang nyana kana ieu perkara. Ceuk Suganda. Jang Una jeung Suganda laleumpang deui. Tujuanana eudek laporan ka komandan sektor nyatana Mang Ekem. Ngan di tengah jalan pasarandog jeung Mang Jejen. Mamang, rek ka mana? Dari maneh tos di mana? Eta saha asa kungsi patepung? Ceuk Mang Jejen nyidik-nyidik Jang Una anu mamake duduk kuy samak. Suganda ngajak Mang Jejen reureuh di saung sisi sawah. Mang reka saha? Reka Ciburial. Lain emang geus dicarekan ku Aki Sanusi. Ngadengi Suganda nyarita kitu. Mang Jejen neuteub seukeut. Maneh geus nyaho Mang dicarekan ku Aki maneh. Cikeneh tos di ditu. Tadi narek neangan Mang Sugantia aya di ditu. Ceuk Suganda. Rek naon? Samemeh ngajawab Suganda ngarenghap heula. Hayang manggih jawaban anu puguh. Soal naon? Samemeh nyarita Suganda neuteub seukeut heula ka mangna. Ari Mang sabenerna bilu kasaha? Maksudna kumaha? Ke heula. Ari ieu budak ti mana? Mang embung cacarita hareupeun jalma teu wauh. Mang Jejen neuteub ka Jang Una, keukeuh nyidik-nyidik. Asa kungsi ningali ngan teuing di mana? Pokna deui. Jang Una, Saha Jang Una teh? anakna Mang Karna. Saha Mang Karna teh? Ceuk Mang Jejen keukeuh kerung. Mang Karna ti Kasatuan Sektor Kiara Condong. Ceuk Suganda. Oh, kungsi panggih meureun nya. Ngan bae teu kungsi apal saha ngaranna. Nya nu utama nama Jang Una oge kulawarga ti Kesatuan lah. Jadi Mang teu kudu sieun. Ayeuna mah sok we terangkeun. Nah Mang jiga medua hate. Ceuk Suganda. Medua hate kumaha? Nya jiga anu bilu kaditu kadieu. Ongko anggota Kesatuan, tapi larsub ka markas sekutu. Ceuk saha eta? Tah ceuk Jang Una. Bet percaya ka budak atuh. Jang Una merago Mang. Mang cicing digarduh jaga jalan Jawa ge kasaksian ku Mang Karna. Ceuk Suganda. Ngadengi kitu Mang Jejen ngarenghap. Sok ku Mang terangkeun. Nah jiga bilu kaditu kadieu. Ceuk Suganda. Suganda ngarasa heran cenah. Lantaran ku Mang Karna kapanggih jiga bilu kasakutu. Tapi mun nguping cariosan Aki Sanusi saurna Mang gaduh niat ngabitukeun Gudang Mesiu nu dikawasa ku sekutu. Ceuk Suganda.
Ngadenge pertanyaan Suganda pikeun kasakitu kalina. Mang Jejen ngarenghap panjang. Hese nerangkeunana. Ceuk Mang Jejen. Kasugri kaum dangu. Sapanjang jalan Cikutra teh dina tahun-tahun harita mah ukur sawah jeung sawah dikenca katuheunan teh. Atuh tong boroning harita adalah tepikeun ka awal tahun 1870-an oge masih keneh loba tanah kosong tibatan adegan imah-imah. Kaayaan teh mungguh ti iseun. Arang aya anu lalar liwat. Atuh kusabab kitu jalma tiluan teh laluasa ngobrol naon bae nya kaasup ngobrolkeun politik perjuangan. Ditanya ku Suganda bari pinuh curiga, Mang Jejen kapaksa buka Rusia. Ceuk Mang Jejen, sabenerna mah manehna ge jiga batur hayang nagara merdeka teu dijajah ku bangsa asing. Ngan hate Mang teh marojengja. Teu jiga batur bisa nyokot hiji putusan. Pan kalolobaan pajuang kemerdekaan mah nyaritana cowong. Merdeka atau mati. Memang kitu kudu nama, ceuk Suganda. Tah hate Mang mah berat kudu nyarita kitu teh. Nah, sabab yang naon ngudag-ngudag kemerdekaan ari kudu paeh mah. Ceuk Mang Jejen. Kuduna kumaha? Urang kudu bajuang nanjurkeun kemerdekaan tapi kudu tetep hirup. Halus nama kitu. Jang Una ngengklokan. Memang kudu gitu. Sabada bajuang hasilna kudu dirasa ku urang. Lain kalaka paeh. Ceuk Mang Jejen deui dina bajuang teh kudu caina herang laukna beunang. Abdi can ngarti Mang. Ceuk Jang Una jeung Suganda. Maneh inget keneh omongan Mang mangkukna di pasar. Suganda cicing heula pikeun nginget-nginget omongan Mangna mangkukna. Mang hayang ngagagalkeun rakyat ulah terus ngaduru kota Bandung. Ceuk Suganda. Bener pisan. Mang ngomong kitu mangkukna teh. Ceuk Mang Jejen. Tapi Mang hartina ngahyanat kana perjuangan. Ceuk Jang Una. Mang Jejen seuri mesem ngadenge tudingan kitu teh. Teu ngahyanat. Mang mah kikituan teh sangkan rakyat Bandung ulah sangsara kudu ngaduruk imahna sorangan. Kudu ngungsi nyau indit ka mana. Ceuk Mang Jejen. Mang Jejen moal bisa nahan ngagularana perjuangan rakyat. Rakyat tetep hayang ngusir penjajah sakumaha beratna. Sakumaha gedena pengorbanan. Kaasup korban nyawa. Rakyat bakal mantuan para pajuang. Ceuk Jang Una. Rakyat bisa mantuan perjuangan ku jalan sejen. Kumaha carana? Ku jalan nyinglar ngaduruk Bandung. Ari emang. Pan sekutu geus ngusir rakyat di Bandung kaler sangkan ulah cicing didinya. Ayeuna geus digugu. Tapi musuh dibere sajengkal menta sasiku. Rakyat Bandung bakal digempur sekutu lamun para pajuang keukeuh mung nyerenkeun senjata urut Jepang. Kasimpulanana, sekutu embung aya kakuatan salian ti maranehna. Eta sangkan Belanda ngaliwatan nica bisa ngumawasa Bandung. Bisa ngumawasa Bandung sagemblengna. Kaayaan bakal balik ka baheula Mang. Nya eta Indonesia dijajah Belanda. Ceuk Jang Una. Anu nampa ieu beja teh ti Mang Ekem salaku komandan sektor. Ngadenge Jang Una sakitu pertengtangna dina cacarita. Mang Jejen ukur menghap sababaraha kali. Ya urang teh tetela geus pasalia paham dina cara merjuangkeun kemerdekaan. Ceuk Mang Jejen, kituna teh bari cengkat tina diukna. Geus kitu mah ninggalkeun eta tempat bari teu amitan heula. Suganda jeung Jang Una gura-giru balik ka Cicadas maksudna eudeuh laporan ka Mang Ekem salaku komandan sektor. Datang ka pos saung leutik sisi kebon kangkung, Mang Ekem keur ngobrol jeung sababaraha urang, di antarana aya Mang Karna, Mang Junaedi jeung sababaraha urang deui anu Jang Una teu apal ngaranna. Tuh si Suganda jeung si Una kakarajol. Ceuk Mang Karna. Jang Una geus rek sapok-pokeun yen belanja beas teh
teu hasil. Ngan ieu omongan kaburu dipegat ku Mang Ekem. Ya aing geus jaholah. Tah si Junaedi anu jadi mata-mata di daerah Bandung Utara geus ngalaporkeun. Ceuk Mang Ekem. Laporan soal naon, Komandan? Ceuk Mang Karna jiga manehna can apal. Si Jejen geus mangaruhan tentara sekutu sangkan jarek ngajual beas ka Pajoang. Ku sawatara padagang beas digugu sabab diancam. Ceuk Mang Ekem. Supaya naon? Supaya maneh kalaparan teu karangsum lebokeun. Jadi moal boga tanah gajang Pajoang. Ceuk Mang Ekem. Kurang ajarnya si Jejen. Ceuk Mang Karna bari ngalieu ka Suganda anu jadi alona Mang Jejen. Ya manehna geus sianat. Manehna hayang perjuangan bangsa teu hasil. Ceuk Mang Junaedi. Namung aya anu aneh anu nuju dipilampah ku Mang Jejen teh. Ceuk Jang Una. Aneh kumaha? Mang Karna tumanya. Atuh daradat Jang Una nerangkeun yen sabada gagal balanja beas, manehna jeung Suganda curiga boa cenah ieu teh patalina jeung Mang Jejen anu dalit jeung tentara sekutu. Mang Jejen kantos nerangkeun ka Pun Suganda yen anjeunna teu satuju para pajuang ngajak rakyat pikeun ngaduruk Bandung. Anjeunna narekahan kumaha carana eta rencana teh gagal. Ceuk Jang Una. Memang kurang ajar si pengkhianat teh. Ari anehna di mana? Ceuk Mang Karna. Anehna mah margi Mang Jejen kantos nyebatkeun hoyong ngabitukeun gudang mesiu di Bojongkoneng. Ceuk Jang Una. Naon? Atuh Jang Una perlu nerangkeun sakali deui. Maneh ceuk saha eta? Omong Mang Karna hayang mastikeun. Daradat Jang Una nerangkeun deui yen Suganda keukeuh hayang nanyakeun langsung ka Mangna soal toko beas embung ngajual kadaharan ti Pajoang teh. Nya abdi duaan ngadongkapanak di Sanusi di Ciburial. Tah ti anjeunna nampi ieu wartos teh. Ceuk Jang Una. Ngadengi omong Jang Una sarariating haruleng. Ngaliur kontas si pelecus teh. Ceuk Mang Karna. Tapi bae. Bae teh naon, Komandan? Nyakeun antep si Jejen cenah ngabitukeun gudang mesiu. Ceuk Mang Ekem. Nya mending antep. Ceuk Mang Jainuddin. Sok asal manehna ulah ngahalang-halang perjuangan dina ngaduruk Bandung. Ceuk Mang Ekem. Moal tiasa Bapak Komandan? Ceuk Suganda. Daha. Margi pun Mang keukeuh hoyong nyinglar ulah aya korban. Gudang musiu kedah diancurkeun sangkan kekuatan militer sekutu lumpuh. Namung oge anjeunna bade ngahalangan sangkan para pajuang ulah ngeprak rakyat cenah korban jiwa. Ceuk Suganda. Anjeunna tetep bade ngahalangan Bandung ulah diduruk. Kitu sababna aya laporan yen si Jejen tetep mengaruhan pihak sekutu. Ceuk Jainuddin. Kumaha bae mengaruhanana cenah. Si Jejen tetep ngageuri sangkan sanjata urut Jepang di jabelan ti para pajoang. Kurang ajar tah. Mang Karna ambek. Jangan si Jejen. Ceuk Mang Ekem komandan sektor. Maneh nyaho ka manajigna si Jejen. Komandan ngalieu ka Suganda. Tadi mah basa pendak di jalan Cikutra, leosna kakalerkeun. Ceuk Suganda. Jangan deui ka ditu. Ceuk komandan. Suganda ngahunted teu nyebut daek teu nyebut embung. Embungnya. Ceuk komandan Ekem. Pasti embungeun da Mangna pisan atuh. Ceuk Mang Karna. Sangem. Ceuk Suganda. Sing bentes. Sangem. Ceuk Suganda leuwih tatag. Baturan deui kumaneh. Mang Karna nitah Jang Una. Ya baturan sieuna. Ceuk komandan Ekem. Siap komandan. Tembal Jang Una. Kedah ayeuna pisan. Suganda tumanya. Isukan isuk-isuk. Ayeuna mah geus sore walurat neanganan ge. Ceuk Mang Ekem. Barudak titah baralik ti heula. Maneh mondok we di uing di gang masjid. Ceuk Jang Una ka Suganda. Jan urang kana ieu carita.
Mitra kaum dangu isukna rebun-rebun keneh Jang Una jeung Suganda geus indit niatna balik deui muru imahna Aki Sanusi di Ciburial. Itu oge susuganan sabab basa kamari Mang Jejen ngajengkat teh bing britna katebeh kaler. Boh Jang Una boh Suganda nyangkana Mang Jejen muru imah Aki Sanusi. Kamari Mang Ekem omat-omatan sangkan Mang Jejen kudu kabawa mengadap. Lamun manehna mumul nyamperkeun, kuaing bakal dituding hianat kana perjuangan. Hukumanana berat, kudu kojor, ceuk Mang Ekem. Tapi basa anjog ka Ciburial, tetela Mang Jejen teu kasampak. Nah, ada teu kungsi ka dieu. Saur Aki Sanusi. Kamananya kinten-kintena? Basa mangkukna mah katinggalna jiga ngaler. Manawi teh ka dieu nepangan salira, ceuk Suganda. Aki Sanusi ngahuleng. Sok sieun keukeuh hayang ngalaksanyakeun niatna. Saur Aki Sanusi. Ngabitukeun gudang mesihu? Nya sieun kitu. Konyor geura si Jejen teh. Saur Aki Sanusi. kumaha atunya? Suganda hariwang. Teu kumaha. Bongan teu daek diomongan. Ceuk Aki tong sok pupolitikan tong ulah ilu kana perjuangan. Keun bae da rakyat mah aya nu ngurusna. Ceuk Aki Sanusi. Aki Sanusi teh kolot baheula mitra. Nyebutna oge zaman normal keur anjeunna balekesan tereng mah. Da saur anjeunna rakyat teh hirupna tentrem masing basajan oge. Ayeuna saprak aya anu teu sugema. Mimiti hirup teh pinuh ririweuh. Saurna. Ayo ganda urang mulang. Ceuk Jang Una ngarasa teu cocok jeung pamanggih Aki Sanusi. Jiga nama Suganda oge sarua pamanggihna. Da buktina we, harita keneh oge amitan ka Akina. Bring duaan marulang deui ka Lebak. Ngaliwat deui ka benteng gudang mesiu anu katelahna gedong peteng tea. Basa ngaliwat ka pelebah benteng, Suganda haharebosan. Moal mah cenah emangna nyulusup ka jero benteng. Jang Una semu ngarandeg da mikiranan caritaan Suganda. Hayu tong ngarandeg. Cenah, bari ngagusur tak-tak Jang Una, duanana ting ngarungkug deui. Ngan saenggeus rada jauh tidinya. Gek duanana dariuk dina kuta sisi jalan jajahan. Nya kumaha nya mun bener? Ceuk Jang Una. Mun bener naon? Kumaha nya lamun bener mang mana nyulusup ka jero benteng gedong peteng? Ngadenge omongan Jang Una kitu. Ate Suganda teh jongjon karasa marojeng jana teh. Lamun nya mang rek ngabitukeun gudang mesiu, hartina tudingan batur yen anjeunna hianat teh bisa kapupus. Ceuk Suganda lir nyarita ka dirina sorangan. Nya kapupus, malah sabalikna bakal loba pamuji. Ngan hartina mang maneh henteu parok jeung pamanggihna. Ceuk Jang Una. Teu sarua kumaha? Nya teu luyu jeung pamanggihna. Da kapan ceuk manehna mah kuduna perjuangan teh ulah tepi ka korban nyawa. Ceuk Jang Una. Suganda ngaliuk acan ngarti. Mang maneh teu satuju rencana Bandung diduruk. Alesanana bakal ngorbankeun rakyat loba. Bisa jadi para pajuang ge kudu adu hareupan begalan pati ngalawan musuh. Tapi ayeuna mang maneh ridho nyawa tega pati rek ngancurkeun gudang mesiu. Lain eta teh hartina mang maneh nyarek batur ulah paeh, kajeun ukur manehna we nu paeh. Ceuk Jang Una. Suganda ngaharuk tungkul. Ceuk Suganda akhirna. Maksud maneh? Urang nyulusup ka gedong peteng, mantuan emang ngabitukeun gudang mesiu. Giliran Jang Una anu neuteup ka Suganda.
Geus kitu manehna imut leutik. Uing muji kana kaludeung maneh ganda euy. Tapi naon? Inget omongan Mang Maneh. Yen dena majuangkeun kemerdekaan teh urangna kudu hirup. Maksudna antep we Mang Uing cenah sorangan asup ka gudang besiu. Ceuk Suganda. Nya, nyulusup sosoranganan leuwih babari batan abring-abringan. Mang Maneh leuwih ahli. Beda deui jeung urang. Urang mah can ngalaman yang hareupan bahaya badag. Da tugasna ge ukur nganterkeun surat atawa untap intip. Ari adu hareupan gelut jeung musuh mah acan. Ceuk Jang Una. Suganda ngahuleng. Bisa bae Mang Maneh mun kapergo bakal begalan pati jeung anu jaga gudang. Urang mah moal sanggup. Mun urang milu malah ngaganggu ka Mang Maneh. Meureun manehna bakal kudu nang tayuan kasalamatan urang. Ceuk Jang Una. Hayu urang laporan deui ka Mang Ekem. Ceuk Suganda cengkat. Jang Una oge cengkat. Geus kitu duanana muru ka kidul, nya rek balik deui ka markas di kebon kangkung. Kasugri kaum dangu. Wayah beurang Jang Una jeung Suganda geus balik deui ka kebon kangkung. Didinya geus aya Mang Karna jeung Mang Jainuddin keur mengadep ka Mang Ekem. Basa mireungeuh Jang Una jeung Suganda datang, kabehna reuteup jiga kabeku rasa panasaran. Kumaha? Mana si Jejen? Saur Mang Ekem. Teu kapendak Bapak Komandan. Tembal Suganda. Teu kapanggih kumaha? Kabur kitu eta mangkeluk teh. Kapanggih kumaha? Kabur kitu eta mangkeluk teh. Ceuk Mang Karna ambak. Atuh daradad Jang Una nerangkeun pangalaman tadi basa datang ka Ciburial. Nya eta ka akina Suganda. Saur Aki Sanusi, tiasa janten cenah Mang Jejen bade ngalaksanakeun ngabitukeun gudang peteng anu di Bojongkoneng teh. Ceuk Jang Una. Syukur. Ceuk Mang Karna bapa kukutna Jang Una. Mangke heula ulah babari nyebut syukur. Saur Komandan Ekem. Atuh Mang Karna ngareret ka atasanana. Yakin si Jejen dek ngabitukeun gudang besiu? Saur Mang Ekem. Ditanya kitu Mang Karna ngalieu ka anak kukutna. Tadi parantos dicarioskeun. Eta saur Aki Sanusi. Ceuk Jang Una. Cantang tu kitu, ceuk Komandan Ekem. Mang Ekem nyebutkeun cenah moal sagawayah jalma bisa asup ka gudang besiu. Bentengna jangkung wawag. Saban waktu anu tugurna ngurilingan benteng, nu jagana oge lain 100 lain 200 tentara. Ceuk Mang Ekem. Tapi ceuk Mang Ekem deui, ngabitukeun gudang besiu eta rencana hade. Bener ceuk si Jejen. Lamun gudang mesiu di Bojongkoneng bitu, kekuatan musuh bakal lumpuh. Ceuk Mang Ekem deui. Hayu atuh urang bantuan si Jejen. Ngabitukeun Bojongkoneng. Tong Sologoto. Ceuk Komandan Ekem. Tadi saur komandan rencana si Jejen teh sae. Tapi nah abdi ngajak mantuan manehna make disebat Sologoto. Ceuk Mang Karna protes. Komandan Ekem teu nembalanana. Mitra kaum dangu. Sabot kitu ari parentah ti Komandan Divisi Siliwangi mah geus turun. Nyaeta warga Bandung kudu ninggalkeun kota. Ngan samemehna kota kudu diduruk. Komandan Ekem geus ngayakeun kontak jeung sababaraha kesatuan pajuang rakyat. Mang Karna sabatur-batur oge geus ngeprak masyarakat. Warga Cicadas geus dibejaan yen kabeh bakal ngungsi ngan samemehna diparentahkeun ngaduru keula imah masing-masing. Katangen ku Jang Una, warga teh aya anu satuju pinuh ku sumanget, tapi aya deui anu marmir teu sanggup nyang hareupan poe isuk. Pangusaha toko mah loba anu embung milu ninggalkeun Bandung. Ari alesanana
kahirupan ekonomi mual jalan. Kuring geus jang jirik nungguan barang kiriman ti Cicalengka. Kacipta manehna mawa barang kuringna eueuh. Ceuk salah saurang padagang. Kuring ge sarua padagang buah-buahan. Rido cul dagangan demi lemah cai. Ceuk mangkarna. Tapi ditempas ku pedagang nu boga toko. Cenah ari mangkarna pantes eudek Rido ninggalkeun usaha dagang ge. Daapan dagang mah ukur jang nutupan kagiatan anu sabenerna. Diomongan kitu mangkarna teu tarima. Aing mah dagang teh jang mantuan perjuangan dulu. Teu jiga maneh ukur mikiran nun eusi peujit sorangan. Ceuk mangkarna. Hampir parearea omongan ku Jang Una dipisah. Bapak, ulah saruana. Ceuk Jang Una. Malah manehna sanggup mapagahan ka bapa kukutna. Yen cenah bajuang demi ngabela lemah cai teh teu bisa dipaksa. Paling urang mah ukur bisa ngajen nepi ka mana kacintana ka lemah cai. Ceuk Jang Una. Nu teu milu ngaduruk Bandung. Nu embung ninggalkeun kota eta biluk ke penjajah. Ceuk mangkarna. Kasugri kaum dangu. Kawas anu geus kacatet dina sajarah. Ngaduruk Bandung teh tulus. Pan ayeuna sohor peristiwa Bandung Lautan Api. Kota Bandung teh nya diduruk di bumi hanguskeun. Sabab rakyat teu ridho lamun kota Bandung direbut ku penjajah. Mati-mati bisa direbut oge Bandung ulah disesakeun, ulah dimangpaatkeun ku penjajah. Dina catatan anu ditulis, loba pisan bangunan gedong anu diduruk. Sawatara tempat anu diduruk teh diantarana nyaeta Bank Rakyat Bandung, Pertokoan Banceuy, Braga, Asrama Tentara Rakyat, Tegalega jeung Cicadas. Para pajuang lolobana ngawal rakyat anu ngalet ngungsi ka Pakidulan, saperti Kadayeuh Kolot, Banjaran, Kapangalengan jeung Majalaya. Sabagian pejuang henteu milu ngungsi sabab tugas ngajaga kota Bandung anu imah-imahna teu kaburu diduruk. Ari ngahaja diduruk mah imah teh hese. Ceuk Bah Asik, cenah da teu sayaga ti anggalna. Neangan minyak tanah hese sabab loba toko anu tutup. Di antarana nya anu dagang minyak paneker oge ngadadak hese. Ceuk mangkarna bisa bae ieu alatan disumputkeun ku anu teu satuju Bandung diduruk. Kumaha maneh eudek milu ngungsi atawa ngajaga lembur? Mang Junaidi tumanya ka Suganda. Abdi mah bade miri jaga lembur we. Tembal Suganda. Uing atuh maturan maneh ganda. Kumaha daek? Meureun eta mah kumaha bapa maneh we. Mun satuju pisah jeung manehnya pasti diidinan. Ceuk Suganda. Jik bae ari dek maturan si Suganda mah. Ceuk mangkarna. Tapi maraneh kudu waspada jaga lembur. Pokna. Disebutkeun ku mangkarna mitra. Yen sabada pangeusik kota Arya ngungsi, bisa bae loba jalma jahat ngulayaban lembur. Maranehna bakal jara digarong. Nyokotan harta warga anu imahna teu kaburu diduruk. Ceuk mangkarna. Akhirna Jang Una mutuskeun moal milu ngungsi. Manehna hayang ngabaturan Suganda. Tapi sabenerna uing mah teu milu ngungsi teh sabab panasaran hayang neangan Mang Jejen. Ceuk Suganda. Hayu kuing dibantuan. Tembal Jang Una. Mitra kaum dangu. Tanggal 23 Maret 1846. Wayah peuting Bandung tulus diduruk. Didurukna ku anu bogana. Sabab kawas anu geus disebutkeun tadi di luhur, rakyat teu ridho kotana direbut deungeun. Jang Una jeung Suganda oge pahibut mantuan ngaduruk imah. Hate maranehna ceurik. Sabab sahenteuna Bandung teh baligeusan ngajadi tempat maranehna dijurukeun. Ayeuna ku pangeusina kudu ditinggalkeun.
Ngan sabot Bandung di wilayah kidul ngababela. Di tebeh kaler oge aya sababaraha bangunan anu kahuru. Sararea bingung saha eta anu ngaduruk paimahan di Bandung kaler. Pan sidik eta mah wilayah pendudukan sekutu. Isukna Bandung jiga kota mati. Eueuh jalma ngulamprang, aya oge tentara sekutu anu ngontrol kaayaan. Jang Una jeung Suganda kudu bisa sasalimpetan. Ulah tepi ka kanyahoan atawa pasarandog jeung musuh. Tapi duanana tetep kukuluyuran di kota Bandung. Niatna kayeng hayang manggihan di mana Mang Jejen ayana. Ganda, moal mah Mang maneh teh aya di wilayah pendudukan tentara sekutu. Tapi gawena ngadurukan imah di eta daerah. Ceuk Jang Una. Buah-buah nya, ceuk Suganda. Ukur disangka kitu. Sabab da beja anu sabenerna mah teu kanyahoan. Tepikeun kaliwat sababaraha minggu ti kajadian Bandung Lautan Api, Mang Jejen mah tetep teu kapanggih raratanana. Saterusna ge Suganda teu kaparengkeun panggih deui jeung Mang Jejen, teuing kumaha nasibna. Mitra, rupina ieu carita teh mung dugi ka dieu nya. Ulah kirang-kirang hapunten mitra kana naon rupi kakiranganana. Pamudah-mudahan ieu carita sing janten pangeling-eling kanggo generasi ayeuna khususna oge generasi mendatang yen merjuangkeun kemerdekaan teh sakitu sesahna geuning nya. Pamudah-mudahan para pejuang anu tos teu aya di kieuna khususna anu janten pejuang kota Bandung, umumna para pejuang Indonesia sing aya dina rahmatna Gusti Allah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosanana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.